Eh Banar edan ari siaka mana wae. Aya we anjing di imah lah parurun hujan. Atuh kan mah hujan oge teh ya teh hujan berkah deui. Amin amin. Alhamdulillah ya kedatangan di eta di mana teh? Di Sanggulat jadi Sanggulatnya. urang teh jauh-jauh ka urang mah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Saudara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah. Saudara Balik teh balik ka gubuk motor teh. Tarik teh di mana sia teh? Goblok teh. Itu apa? Wei. Keur naon? Kang, abi hidung ngantosan Pak Haji Mayung. Oh, keur ngadaguan si Haji Mayung. Di mana gitu di dinya? Abi di Sangulat, Kang. Oh, bisa ngulat. Nuhun. Di Sangulat loba laja teh di ditu. Nah, haruskeun laja, Kang. Seueur da bima laja mah. Ek dijual moal di ditu laja kirana. Emang akang bener laja? Anjir. Teu apaleun aing bana. Punten. Mejakeun debu. Oh iya Kang, ieu teh bener aja, ieu wah pang agengna di dieu teh. Kan kieu saalit sok nganyuk ieu teh. Anjing goblok sia make jeung sok nganyuk. Kang, tong didenge. Abi mah banar gede, leuwih ti si Haji Mayung, Kang. Banar besar. Percanten, Kang, ka akang mah. Ngan kieu itu teh seueur barang mah, Kang. Kan ka ditu mah kudu nyanak artos seueur, ulah dianyuk. Wah anjing goblok make jeung nyebutkeun kudu mawa duit sagala sia ngahina ka aing. Dasar jelema taralajo TV gol. Ka mana di goblok si degul ka mana deui teh? Disusul ka imana dawekeun. Wah make jeung kudu ngagubuk duit sagala teu apal ka aing banar edan. Ka mana si degul teh? Hujan kieu euy, nonton kumaha ya. Buladik, ada cap, degul. Kade bela. Naon baje, teu naon? Naon hujan atuh aja lah Kang. Deui geus we eta kan urang teh sanajan hujan jalan berkarya. Tadi urang syuting di luar kan hujan. Urang teh boga lagu, tadi mah joget di luar kabeh. Tadi dirobah ku urang. Nah, aya yang lagu Bung Haji. Ayeuna mah kieu wen. Urang latihan vokal. Jadi diajar heula nyanyina. Tetapi urang montes nah gitu. Aya kata-katana eta lirikna. Begadang hafal. Anjir. Tapi lain. Kenal lain apa sih. Ieu anggap tak ieu maneh cep Buladik jeung maneh gul. Anggap maneh teh suara dua. Jadi maneh teh backing vokal. Urang suara hiji. Ente anu tilu suara dua. Jadi ragem nya. Sing bisa dikomando. Jadi ke dina suara dua cek lamun cek urang masuk. Gitu. Siap. Paneh teh begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Tah pas dina kalau tiada artinya, tak eta suara dua teh. Mun urang masuk. Iya, siap. Yuk, siap. Fokus. Yuk. Begadang jangan begadang. Nah, masuk. Kalau tiada artinya. Astagfirullah. Dasar si belak, citara aja TV. Dasar jelema teh maraket tajwid situ baru galak. Sia bala teh di Jakarta. Ngekeun heula ceuk urang tadi. Nyanyi suara hiji, suara dua. Pas kalau tiada artinya, tak eta teh sia teh suara dua di dinya cek aing masuk teh kadinya. Masuk karena suara dua. Lain asup ka jero. Astagfirullah. Nyatu ngomong bisa. Mata dengekeun ulah sok-sokan. Jadi deh ulah ukur bisa ngonten, ngukur nyanyi ge kudu bisa. Jadi bisa kudu manggung, kudu nyanyi, kudu bisa. Siap. Perhatikan nya. Dengekeun lamun cek aing masuk suara dua. Siapnya. Siap. Konsentrasi, fokus. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya masuk karena astagfirullah. Masuk suara dua. Punten pemirsa, abi ieu nuju ngalatih. Anggap ya anak bagong. Nah, ya belat. Lain masuk suara dua, aing teh ngomong suara dua teh bagian sia. Tadi suara dua. Cek haji oge. Cek haji suara Dengekeun sok dua. dengekeun aya aing. Cek aing, Buladik jeung maneh gul. Anggap maneh teh suara dua, jadi maneh teh backing vokal. Urang suara hiji. Ente anu tilu
suara 2 jadi ragem ya sing bisa dikomando jadi ke dina suara 2 cek lamun cek kurang masuk Siap. pada teh begadang jangan begadang kalau tiada artinya tah pas dina kalau tiada artinya tah eta suara 2 teh mun cek kurang masuk Siap. yuk Kade. siap fokus yuk begadang jangan begadang nah masuk kalau tiada artinya astagfirullah dasar si belat si taruh lagi TV dasar jelma teh market tajud si teh baru galak sia balat di jakatan tiada artinya tah di dinya teh masuk suara 2 karti teu karti teu sok jadi dengekeun heula Sebenarnya tuh mau anak aja. Sok atuh. dengekeun fokus balat begadang jangan begadang masuknya suara 2 kalau tiada artinya Masuk suara 2. cuma bisa sebenarnya ya kan aing teh kana TV kumaha panggung kitu mun panggung mun manggil pegang pareman ku aing mari kieu mah nah atuh make jeung syukuran make jeung nu tawasulna ajengan da ku aing di kieu tah ku aing ieu jelema teu baroga akhlak situ make tajud situ baroga akhlak teh kieu kudu di kieu ku aing di portal boga we duit ini bisa lewat teu boga duit moal ku aing kurang ajar ulah macem-macem ya ka Haji Mayung anu genep kali munggah hajina ahli infak ahli sedekah jeung ahli berjamaah iya atuh nu kawasa di mana-mana ge modon ger tawasul tah ku ajengan batur mana pi tah du anak ge moal iwal teh ieu atuh jelema nu bersih mah geus genep kali munggah hajina ogen tah lewat tah geuningan aing kumaha sia jelema teu baroga akhlak ieu mah naon sia eta rek lewat Pak pareman dari teuing suara mah ruksak tah ngadenge motor murah kana ceulik jelema beungar rek lewat sia baca eta baca 20.000 cenah mayar motor. 20.000 sia teh jaba boncengan kitu kumaha sok aing ngomong malaya ayeuna mah malaya ampun ka jelema teu marake tajwid sir teu baroga teh kokoneng mah ngalalunya ka aing teh Pak ieu teh aya ge 10.000. Maaf dengan hormat 10.000 baca ku sia baca we ku sia 20.000 bisa lewat teh 20.000 mah moal eueuh ka aing mah 10.000 we Pak. Moal. 10 teh debul 10. maaf balik deui 10.000 mah 20 baca tak baca Ya atuh Pak. tah kitu sia teh potong aing sia teh tempo ari duit sok dorong lagi kapal apa pareman cicing dorong bisi ruksak jalan aing dorong sia tong numpak sia dorong yo ka ditu Aing yo ka ditu aing iya nganggo ya pan sia teh aing teh buat kop lebok tah sia lebok ku sia tah 20.000 cenah teh hiji motor lamun ayeuna 10 geus 200.000 dibayar ku aing pajakna ge ayeuna mah calik deui tah kieu ari jadi orang terhormat teh lalabok tah ku mata ku sok ngunghak ka Haji Mayung eta mah euy aduh Ulu, Haji. Nah, geuning ieu kenapa ya? wah gila apa oh ya teh kieu yo Haji mah kanggo ari kanggo istri geulis kieu mah atuh wios teu naon ieu mah kanggo khusus jelema nu teu baroga akhlak nah kitu Neng Haji mohon Neng Tapi teh anak Haji. wios tuh aduh Haji mah wios teu naon nu penting mah Neng ka ditu lewat ka ditu biasa ku Haji dengan senang hati dibukakeun ieu mah Nuhun atuh Haji. Aduh, meuni bae pisan. Haji maruk kumaha sok mangga putri mangga aduh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dadah oh naon eta deh hiji deui rek naon sia eta make jeung Sok buka lah. Hari dua aing buru. buka Naon aturan naon ieu teh? baca tah 20.000 bayar
Motor bayar 20.000. Lamun motorna kosong, lamun barang bawa kieu 50.000 mah. Sabab rusak atuh jalan kot berat gitu. Wah ya 5 kintal mah eta mah bawaana. Tapi Teu sadanyuk ke Haji. Alah, nganyuk. Kan aing masuk nganyuk na naon oge atuh. Ah, balik deui. Liar lah, liar ngobrol jeung anu fakir miskin mah. Liar. Kaditu balik deui. Hanggeuk buang-buang waktu, buang-buang energi. Anu Allahu Akbar. Terus aku mah burit aing Haji. bayar 50.000. Anjing. Ya heeh atuh 50.000. Mangga berat ge rusak jalan nu aing ieu tanah nu aing kumaha sia teh. Sok Jadi buru bayar. aing tetep mayar. Mayar sok buru-buru. Tong loba ngomong lah. Gede tadi awewe mah dibebaskeun kumaha? Tong sok ikut campur karena masalah pribadi, masalah hati eta mah tuh. Maka jeung ikut campur mah jeung nyatanya aing mah ganteng daripada sia. Gitu. Sok buru bayar. Tong sok loba. 50.000. Si ayam teh. 40.000. 40.000 Ji. Hah? 40.000 pogana ya. Kumaha? 40.000. Si miskin, si dasar kaum du apa? Rudat ka aing. Sok dibuka moal, daerah moal 40.000. Kadek. Sok buka. Gampang main buka wae ora cicing. Dengekeun aing. Ku aing dibuka, turunkeun heula barang. Turunkan. Allahu Akbar. Sok turunkeun heula barang. Oh, wah aing kok sangeunana. Kumaha lamun rusak jalan aing motor ket berat kitu. Teu bisa. Turunkeun heula barang. Turunkan. Aturan tim mana ieu si goblok. Aturan teh mana? Atuh bae jeung ngararung hak aing. Coba lamun kamari tawasul ku aing mah kudu kikieuan, dibebaskeun ku aing mah. Ngadongger tawasul nih tahan ajeng anu sejen teu ku aing kunaon atuh? Salukuran. Tah mata gua sok ngungha ka aing Geus kitu. dibuka sok buka. Laan kabeh eta barang. Berat motor teh berat teh. Sok buru. Allahu Akbar. Turun kabeh. Sok. Haji goblok sok geus ku aing sok buka. Cicing. Naon deui? Kenyuh ngamuk makanya Buru goblok teh burit aduh. sok buru. Jok lewat. Tong ditumpakan. Motor. Cicing. Motor ditumpakan. Di kumaha? Dorong heula ka ditu. Sok dorong. Allahu Sok. Akbar. Lempang ditu. Nah gitu dorong. Sia teh kacida-cida teuing makana hirup ulah. Goblok eta. Sok buka aing lewat. Ngoron angka hanap. Kamarana Haji? Ngoron angka hanap. Mayar 40.000 kurang 50. Goblok Tunggu teh. ka hanap eh. Piraku kos ucing aing ke handap? Eueuh basa. Allah. Tunggu tak gitu. Goblok dasar. Gitu. Ari aing ieu kumaha? Dengekeun ayeuna. Ya. Sia teh mayar teh aturanna teh 50.000. Heeh. Nah, mayar sia teh tadi teh 40 bari receh, duitna oge sia teh meunang nginjem apal aing oge. Ya dengekeun heula. Oh. 40.000. Tah, kusabab teu pol bayarna. Karung tuna hiji. Heeh. Ah, ieu teh pake jaminan sabab sia kurang 10.000. Sok, rek moal. Heuh sok we lah bae aing. Sok buru ka ditu. Paling Tuna karung, simpen. Tadi dia tah. Ieu tah tadi tah. Sok simpen. Tadi dia tah. Sok simpen. heuy. Sok, ya. Tah eta akutan. Sok bukakeun eta na. Sok, ka ditu akutan. Buru. Haji goblok anjing ka awewe mah tadi di bebaskeun. Giliran aing mayarnya di jabal barang dasar haji goblok setan. Sia mah kurang batur mapol mayarna oge tadi oge nah sia mah jeung kurang 10.000 dibebaskeun sok buka kalau sok buru tah. Goblok teh ah. Sia make jeung papalotot sia teh. Sok ari fakir miskin malah sok du apa mah sok buru. Sok buru cokot ieu dicangkel jaing. Beukeut kolot. Lagi kuat ku gebog. Lah kumaha aing we kunaon-naon oge. Dasar jalma ripuk. Dipake na ku aing ieu. Sok bukakeun eta na. Goblok teh ah. Nah, ka ditu. Udah pisan ka awewe mah tadi dibebaskeun si goblok teh. Yo. Kop nyarenkeun heuh. Nampi artosna nyangakeun barangna. Wah, tuh dah kudu kana motor ditumpakan mah rusak jalan nu Pak Haji. Eta nu sakarung deui aing kumaha? Kudu ditebus. Simpen di dia. Boga duit 10.000 bawa ka dia cokot. Sakitu ti Pak Hajinya. Assalamualaikum. Juk, buru balik. Kieu ku aing.
puas kop lalebok tak ku sia tah mata ka ulah sok ngahina ulah ngalunya ka Haji Mayung mah di portal ku aing mah. Duh, ieu kumaha ieu karungnya euy jaminan ieu 10.000 lumayan ya. Aduh, mahanya euy. Kayak aku baru dak lah. Baik, anjir. Si aku aing bayar tah anu lewat 20.000 motor anu dibonceng 30.000. Haha. Assalamualaikum. Beneran si Haji Mayung mah ras-rasan ka jelema leutik. Si goblok teh ari ka awewe tadi dibebaskeun si anjing teh ari giliran aing. Kudu mayarnya diturunkeun babawaannya barang aing di jabal hiji. Itu anjing. Iya. Ka mana si goblok Haji teh? Iya da gara-garana. Anjing ku aing dibalangkeun. Aing coba. Jebol goblok Haji edan ieu mah. Nah guys, ngonten biasa ngonten. Dul, eta bakal di karungna. Naon konten? Oh, urang eta ngonten lanu. Oh iya. Ayan guys. Oke. Teh naon aing ieu berat lah. Ya udah, ada yang kena. Ayo nak. Tiba dia. Ah. Kat ga. Pindah sok ka dia. Kembali tuh jalanan kembali tuh jalan. Sok ka dia wan sok bae. Nah, ada mangali anu ieu na di shootna. Pindah shootna. Sok. Tong jauh teh ingat. Oh, iya bisa. Ya, dengekeun dol. Maneh ayeuna di ditu teu itu. Teu itu. Berat anjing. Oh, beratnya. Sok. Sok. Ayeuna tah ieu. Heeh. Pangul ti ditu. Leumpang ka dieu, tangke kan aya urang di dieu ya. Heeh. Engke ku urang di biasa di heureuyan teh ya. Heeh. Di heureuyan maneh kan biasa ngamuk, Heeh. ngagerengseng. Sok cobaan lah ti ditu leumpang ka ditu. Cobaan. Jadi sapertikeun kitu heula mun Sok leumpang lah ti ditu. Eta red bad red maneh. Cicing di dinya teh red eta ngaheureuyan Mang Elina di dieu. Lah tadi dieu kayak jeung urang sok. Tah. Keur ngadekul atuh keur ngadekul heula. Berituan saeutik berituan sing rada ieu, sing rada leumpangna sing bener. Awas ta motor. Sok, kan. Yo. Kamera action. Anggap makan itu ga. Nyokotna ka ditu kae lah. Yo udah ganti dia ga ngudagna tah. Ti dia tah ngudagna tah sok. Kamera action. Yo. Ya mangga cicing ah. Naon? Ieu atuh. Kumaha? Ya kan dia leumpangna atuh sing Oh. ieu pan ti ditu. Maneh teh rusuh. Heeh. Yo kondisi maneh teh rusuh ti ditu teh. Heeh. Ngogedig kumaha nu capek. Oh, balikan deui. Sok turun kena eta turun kena. Jadi ngadengekeun heula. Aing mah. Ya, dengekeun heula. Maneh teh ti ditu leumpang. Heeh. Ngogedig bari mangul eta. Kumaha nu capek? Engke nu capek kan geus nepi ka dieu ngalewat teh. Nepi ka dieu ku aing di heureuyan. Aing ditepak lah di kitu tah. Jadi ka maneh ngogeeng seng deui kitu. Sok cobaan ieu mah. Aing mah kos nu ka Karawai ieu mah aing mah. Sok pangadekan itu. Salah ya teh. Salah juga kan itu deui teh. Sing bener sing diajar bener eta na aktingna. Oh, kelempang. Ngagedik. Ngagedik sok terus. Langsung. Ya, kamera action. Aing mah atuh ngaged. Ieu mah aing mah. Cicing ren. Yo. Ngagedik mah geus alus, atuh roman beungeut. Oh. Jadi Aing. kumaha, Ji? Mimik mukana teh atuh anu Oh. Kumaha tuh? anu tunaheula tanah keula atuh ari keur di briefing tunaheula. Heeh. Terus kumaha euna? Ari keur di briefing tunaheula eta teh. Jadi maneh teh kadenge ceuli teh lain. Sok ayeuna mah geus lah tong bari kitu. Kumaha? Mana nyobaan bari lompat cenah jalan. Gitu. Heeh, lompat sok panggul ka ditu Cobaan deui. Heeh. Bari Bari lompat sok cobaan. ka ditu deui. Oh, panggul deui ayeuna teh. Ti dieu teh. Aya loba tatanya.
Heeh, panggul sok eta ka Heeh. ditu. Lumpat di ditu, lumpat di ditu. Bari lompat. Heeh, sok lompat. Lompat sia teh. Cepet sok cepet ka bawa burik. Sok boro ya. Siap kamera. Yo. Kamera action. Nah. Anjing. Naon? Menyatu lompat gitu sia teh. Allahu Akbar, Hurobi aing. Salah deui. Menyalumpat gitu atuh dul. Kumaha tuh? Lompat. Lain kieu we atuh aya nama bisi dina lompat mah uing teu bisa acting heuh. Kumaha carana aya cara lain teu mangul ieu teu bari lompat. Bisi aya aing cara kalah protes. aing usul. Sing sok kumaha? Yang anu bari kieu tah ayeuna mah supaya pika sediheuh nya. Heeh. Jadi aing teh caritana aing kaganggu. Heeh. Tapi ari ningali maneh kieu mah tah. Heeh. Di dieu we tong teuing di dieu tah. Manggul bari kitu tah. Oh, Bari kikituan. Sok cobaan. di dinya. Oh cing aduh aing. Sok sing halus ekspresina sok di ditu. Lempang ti nya tah. Da kudu bener konten mah meureun heueuh. Astaga aya loba tatanya sia. Heeh kudu bener. Sok cingogo. Kieu. Lempang lempang. Lain Sok. lempang meureun. Maju maksudna teh. Kieu. Sok, terus. Terus. Naon Ekspresi sedih atuh. Astaga, sedih apa teh sedih? Apaan cek aing oge tadi teh dengeun. Oh, turun kana eta. Apaan cek aing oge dengeun ala ya. Heeh. Ekspresi sedih pan supaya maneh teh dipikarunya ku batur, pan aing teh maksudnya kan heureuyan. Heeh. Sedih, Heeh. lain untang palontong gitu. Naon sia mah kitu. Balikan deui. Balikan deh, sok cobaan. Sok cobaan, gimana? Sok. Halus, terus. Ya. Terus. Aing mah euy. Naon deui? Salah deui. Eueuh sedih-sedih dina aing mah kumaha atuh kontenne. Ieu ecagkeun ulah. Lesotkeun atuh aing keur ngabriefing aing lesotkeun sok atuh. Geus hese konten teh anjeun, sumpah. Ulah nganggap enteng hayang duit teh. Mangkana Itu Ji. tuh bari kumaha nya euy. Aing supaya maneh dapat ekspresina kitu ya aing mah. Heeh. Lah geus lah aing mah rudet lah. Geus aing mah. Naon Sial. kumaha ieu maksudna goblok teh aing teh geus capek sing bener atuh naon maksudna? Atuh sing bener eta namanya. Maksud aing teh kan aing diajar ieu dengekeun haji. Goblok. Aing teh pan diajar ngaranna oge mamatahan teh sing balik montong main ngeusan wae. Ya, diajar. Panas aing geus ngesa geus naon goblok rek naon aing. Diajar geus sababaraha kali ngonten teh mana urutna sia mah tita sedih pulungas porongos kitu naon. Geus teh balik sia mah Maksud dieu. aing ajarkeun heula sing bener ulah main ngeusan wae ku aing dialungkeun kamerana goblok teh anas ku aing dipapangu. Setan goblok ngungkul si anjing teh. Bagawean aing goblok teh sia teh ah. Bawa ku sia mah tong eureun goblok. Hayang we gajihan sia mah ngonten teh bari geusan. Kat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'du. Puji sinarang puja hayu urang sami-sami sanggakeun kadat Allah anu Maha Kawasa. Rasa syukur sumangga urang sami-sami manjatkeun kadat Allah anu Maha Gopur. Sholawat kali salamna mugia papaosna dicurah limpahkeun ka Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawargina kali sahabatna tabiin sinarang tabiatna tur dugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana ngingkeun syafaat imantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi, para sepuh sadayana hormatan simkuring. Alhamdulillah dina ieu kesempatan urang sadayana tiasa riung mumpulung di bumina ayuda sakola wargi di dieu anu pimaksad anjeunna seja tasyakur binikmat warahing alhamdulillah parantos nyepitan murang kalihna anu nabina nijam mudah-mudahan eta murang kalihna nu parantos disepitan me mudah-mudahan salamina aya dina kasehatan sinarang kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kanggo salajengna nyaeta
orang sadayana dina ieu kasempatan orang hadiah tawasul oge ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an nu sanesna anu insyaallah bade dipimpin ku kersana Bapak Ustad Iwang kalayan waktu sinarang tempat mangga dihaturanan. Yuda. Sia hirup teu teu make tajwid teu sopan si teu boga ahlak si tara lanjut TV sia. Apaan cek aing ge aing tawasul teh. Nah, make jeung itu. Sia, sia mah teu beurang di papadonan sia. Geus aing. Teu hayang deui sia aing. Ayeuna arek ditanya, "Wan, nyecap sia aing kumaha sia mah." Udah sia mah hirup. Eueuh, sia mah teu bisa dipercaya ku aing. Hirup. Tong seri. Nah, make jeung seri sia. Yang syirikeun ka aing pan cek aing ge aing nu tawasul teh moal ditarima moal si akang itu mah berarti aing yo jelema nu geus alipan munggah haji teh ya sopan. Assalamualaikum. Sarapan si kupek si dalalah harta kabeh tah moal barokah ukur ieu tah nu bakal nepi doana gen geus genep kali munggah haji nage sia teh sopan sia hirup ek di kamanakeun harga diri Haji Mayung ringeus kieu carana tapi si dalalah harta kabeh terus sesana tah ku aing dibawa sopan wae. Rokok aing teh galung teh. Mah, amun diudun ku usad itu. Situ sopan. Mal mere rokok ka aing sia Yuda. Sopan wae. Assalamualaikum. Ya dengekeun heula sia teh. Ayeuna mah kieu we lah. Aing geus lieur dengan ide. Tapi aing boga ide. Ya. Gol. Bah, maneh anu mawa motor ngaliwat ka dieu, ngaliwat tah. Si Adul Degul nanti ready mana jeung maneh Bardan sia ti ditu malak datang motor teh dipalak ku sia teh si Degul teh arti ulang nyeun peran kitu lah anjing selieur aing nahan ide sok Eta heula motor meureun aya nya. ujuk ya pokona dengekeun heula aing Degul maneh ka ditu ngaliwat teh ka dieu Siap. ka ditu lah engke ku sia palak biasa sia teh sing wah sing kumaha lah banar edan duit atau nyawa biasa nu kitu sok wae sutradaraan lah siap gol siap oke siap sing eta dul pokona mah sing kitu red mana teh duaan teh ulah kieu si teh siap kamera action anu kieu deh ceuk aing teh ayeuna anu gol lur ti mana anu eta teh ya jadi seolah-olah maneh teh wawuh lain seolah-olah jadi nak dipalak teh wawuh lah kitu tina teh maneh mah kitu sok siap sok tina teater motoren siap kamera action. Naon Haji? Nyawa sia. Yeuh pancek aing ge palak. Ku sia teh pen. Palak sia teh lain. Apa kabar? Naon kala silih peluk sama kos Upin dan Ipin. Palak dipalak apa tuh malak? Anjir sok jadi dipalak paham teu malak. Nyawa atau duit gitu kan dengan batur sebenarnya teu balik cuma ngontennya moal poe ka nyaho eueuh jauh deui wae sok siap sing bener atuh tukang malak preman kumaha sia teh sok siap kamera rolling action ren harta atau nyawa? Harta sok kade. Geus. Wae atuh. Punya acting kitu sia. Punya dipun lain kitu. Aing balik sia, teh balik geus bubar anjing mal balik Blok teh balik wae kalah capek aing. Bisa sia teu balik sutradara kumaha sia teh. Mangonten we moal poe goblok teh. Mal dibere oyek sia teh moal. Atuh kudu kitu euy.
Iya mah bener ya tetangga teh ngarti yo. Ayeuna geus mulai paham meureunnan. Pak Haji setiap ek berjamaah tetangga ya di luar. Kudu kitu geus paham tah. Ah, ditamahan ke mah ku aing merek mana ge. Disodakohan nepokeun tah. Alik mana mah temen luar lain. Aduh anjir. Kalah cacalaka terakan seuri tah si astagfirullahaladzim. Ari panyai ek nanya aya teh babenya teh. Si kurang ajar, si teu baroga akhlak, si teu marake tajwid, si galanangan, make jeung kalah sesurian teu sopan. Lain nanaranya mah. Moal nanya ieu teh, moal nanya ieu Pak Haji rek berjamaah, teu sopan eta tah. Naon Pak Haji? Naon-naon sia kurang ajar? Nya mah ditanya ieu Pak Haji rek berjamaah, teu sarapan eta lalajo naon? Fokus yang kana lalajo film teh balik ya, film pornonya. Ini Pak Haji lagi menempo wayang mani. Ih, rame pisan atuh Pak Haji. Hah? Raja wayang mana eta wayang kira raja wayang? Dadan Sunandar Sunaria lain dalang eta. Cing nempo Pak Haji nempo. Terus Pak Haji, ieu teh Dadan Sunaria teh ya. Terus Pak Haji, Dadan Sunaria. Dalangna teh Dadan Sunaria. Ini mah anaknya Asep Sunandar Sunarya. Hebring pokoknya mah. Dasar si Tara Lalajo TV si teri Jakarta kuai si kuno. Yo, lamun hayang lalajo bener. Ih, kuaing lamun hayang lalajo bener nempo we ulang teh. Oh, ulah dina HP. Nempo ieu kieu nempo teh. Kang Dadan Sunandar Sunarya engke lalajoanan tanggal 7 Agustus 2024 lokasina di halaman Desa Sukamulya Kecamatan Kuta Waringin, Kabupaten Bandung. Ah, jangan mengbobodo Pak Haji Mayung. Apa ini ada acaranya apa di sono? Aing si Maan atau ngomong dicampur-campur sia siga karedok wae. Yo eta teh acara Minangkala Desa Sukamulya anu ke 40 rek nabeuh dadan si teh. Di desana teh, di Desa Sukamulya kada sing inget tanggal 7-nya, tanggal 7 Agustus kadar itu. Pak Haji kada itu teh. Oh, Pak Haji eta acara Minangkala Desa Sukamulya anu ka-40 barudak hayu atunya urang ka ditu. Haji, abi oge gaduh rerencangan di Desa Sukamulya teh. Namina teh Asep Puyuh Tap Abret. Oh, eta mah atuh si Asep Puyuh, eta mah anak buah Pak Haji, eta mah si Tara make tajwid tah lamun ngomong teh suka mana karep tah si Asep Puyuh, si Setap Abret ngaranna teh. Oh, Pak Haji initnya kade engke urang lalajo tanggal 7 Agustus kade ulah pararohnya 2024. Pak Haji mana naranya ek berjamaah ek moal nararanya ieu teh. Ku aing. Ya Pak Haji ini teh berjamaah yuk kadenya. Assalamualaikum. Ari Haji Mayung kalau babacaan teh mani banyak pisan pikalieureun. Waalaikumsalam. Aing sawah gararing kieu euy kahalodoan ya kumaha tatani ari geus kieu ye. Ieu lapul ye mal bisa tatani ari garing kieu mah halodo ka mana nangan cai ye. Bingung ari geus kieu ye. Teu bisa ayeuna teu bisa melak pare ieu mah ye Haji teh ye. Tingali Ji, batur mau bayaran tina Facebook 4 jutaan kieu Ji. Tingali atuh na Facebook batur bayaran 4 jutaan gitu. Oh bengkeng euy. Ieu kan batu anjir, ha. Batu mereka 100 juta kieu ieu. Nah, terus batur jutaan terus. Sok tingalian Lain ku Haji. kota anu miliaran sagarupa euy. Ya, Oh euy. sok batur mau balayaran. Ari aing ayeuna tani oge teu bisa ieu teh. Nah, enak kieu Ji, rek nanya. Lamun Haji bayaran tina Facebook ek pake meuli naon? Aya ngadenge tah Haji sok ek pake meuli naon? Urang teh kieu keng, urang kan ieu tempo ieu. Tuh. Ieu kan sawates jeung sawah urang ieu. Tah ieu. Ieu kan dijual ieu ngadenge cenah budakna keur rek teuing meuli naon lah gitu di kota. Tah ieu tah. Oh, Urang dibeli ieu teh. dibeli ku Haji eta. Dibeli ku aing ieu mah. Ieu atuh da ieu kot mani lega kieu. Oh, bener Ji, mending kana investasi pake meuli tanah Ji. Oh atuh. Lamun urang ayeuna meunang duit tina Facebook, geus ku aing mah dibeli tah ieu. Cing. Ayeuna ulah nanya ari maneh bengkeng. Mun nepi ka meunang duit ratusan juta ieu. Tina Facebook ieu ek pake meuli naon ieu. Iya Ji, lamun meunang tina Facebook. Heeh. Ieu, Heeh. pokona mah ek meuli sapi. Ek meuli sapi. Tapi bener euy. Oh lamun tina sapi mah kan tina hiji jadi 2. Oh tapi pinter geus teh keng euy. Tapi urang ek melu ngangon di dieu bae.
Milu ngangon di sawah di dieu teh Haji. Oh, ngangonan. Iya nunang meuli. Atuh teu atuh ruksa kayak di angonan ku sapi di nya modalnya. Nyamal bisa atuh. Iraku gimana teu bisa milu ngangon mangan wae di sawah. No, mal bisa tuh. Ngangon, gue teh mana teh ngangon sapinya di sawah di kebun urang. Nyamal bisa. Ruksak kumaha mun ruksak ieu. Mal bisa. Pira ge sawah garing ji, ieu teh piraku Kajen. ji. Kajen teh garing kajen ieu sawah Pak Haji. Ieu nang meuli anyar. Nyamal bisa tuh. Cik Haji atuh maneh nyarek ngangon-ngangon wae deui pira ning sawah garing atuh eta teh. Keun bae garing ge dan aing eta mah kecuali anak kieu. Lamun di dinya ngangon dina kop beuli deui. Urang kamari Ku aing dibeli kabeh. Ji. kop beuli tah. Haji, hayang sabaraha dibeli na ku aing ieu teh sok. Aing teh ngeunah ku aing dibeli. Sok Haji. Sok nah make jeung aing. dibeli. Ya, dengekeun heula yeuh. Sok. Iya, waktu aing gajian dina Facebook teh aing teh 200 juta. Dibeli ku aing 200 juta nana yeuh. 200 juta ya mah. Aing ngaminta leuwih kop 250 juta ge. Kop dijual ku aing eta. Dengan pake jeung papalotok. Jagoan Ji, ku aing dibeli pokona mah ieu teh kabeh. Pokok dibeli, pokok jagoan. Dasar Haji pelit. Kan bae, aing. Anjing, minyak make bukan make jeung dengdek. Eta teh kunaon eta? Bener kan? Oh, Haji Dengdek. Dengdek atuh, bener kan. Ngara bener, ngara halus, ngara betah sok. Iya, Haji. Gitu kan ari bener mah betah. Oh, tah ayeuna sok yo. Diajarnya tah amparkeun amparkeun heula. Ah kieu. Tuh. Oh, sok. Yuk kan nangtung. Tah kitu sok. Tuturkeun hajinya, tuturkeun cara. Adim. Yuh. Geningan. Tah kitu sok cicing. Bener ieu mah ngarurujuk daerah ieu mah moal balik ieu mah. Heeh, mata ka bisa aku teh. Geus moal balik ieu mah euy. Pak Haji, nuhun pisan abi geus diajarkeun salat. Sami-sami. Abi dilaksanakeun Hooh. ajaran kita. Kudu atuh yo dengekeun salat mana kewajiban. Ku jalankeun nya kade yo, Pak Haji mek ditip yo. Geus ayeuna alhamdulillah sok nyalin kada tunggu beres alhamdulillah yo. Alhamdulillahnya ayeuna geus urang pokona mah jalankeun salat. Ulah pokok kade 5 waktu salat teh nya nu wajibna teh. Juk nyan kitu. Pak Haji, atuh abi uih heula nya. Ho cuk. Nuhun. Cuk. Ngajarkeun abinya. Berbetah nyari gitu mah pan betah geus kitu mah. Abi teu seksi deui. Sok kade eta jaga kehormatan. Sok kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus bijil awewe na nya seubeuh bareunnya geus kekengingan. Si Haji kulimis euy. Bebeunang. Aduh, adan asar jeung salat asar heula yuk berjamaah yo. Tuh. Tina kaluar. Heeh, aya mah sarwana tuh jeung lalakina. Legenda nahaon nying Kantun haji nya. Hajina nahaon juga kitu. Aing aya kitu tatangan nu nempokeun aing berjamaah ieu. Kumaha lamun nu nempokeun aing yo. Aduh, ketinggalan adan yo. Tuh loba ieu nu nempokeun aing berjamaah mah. Ka mana ya? Hei. Nah, teu nanya Pak Haji, hei. Nah, itu jelema. Hei. Nah, teu nanya sakala lompatan we. Beuleuh. Naon deui ieu? Hayang Ciburung. Hei, naon si teh? Dolo itu. Make jeung teu naranya kunaon nya teh aing berjamaah. Sugan nanyakeun atuh, awas mun sedekah ku aing awas ya. Ieu bakal nanya yo. Ieu bakal nanya Pak Haji. Pararunten. Tuh anjir. Woi, mau nanya ieu Pak Haji arek berjamaah? Hei. Jong-jone nyoh apa si teh sarapan si teh baroga akhlak si teh mana tajud si taralajo TV teh sarapan. Nya euy itu tadi teu naranya ka aing ayeuna. Make jeung bararaheud kitu. Wah, ini dasar pengangguran. Akhirnya berjamaah. Pak Haji mah bade berjamaah. Siap. Dasar eta haji burung. Berjamaah. Kalakuan juga gitu. Paling gerek nuturkeun itu awewena nu teu. Oh, sia teh teu nararanya Pak Haji teh.
curiga tadi yang nuturun awewe tadi. Sia tak gitu mata kurang sok gosip sia teh. Tapi gua aing mah lain kitu sia teh. Tah tempokeun ya kayak aing ditapokeun. Lain kitu aing mah ngajarkeun salat sia teh. Aing mah ieu mah cilaka euy. Aduh aing salah paham. Yuh, ari teh demes atuh ceuk saha sok janji. Pan tadi kadengen nelpon ke yayang-yayangan. Mendingan itu. Yo, teh demes. Para rugu atuh geura ngomongkeun teh. Tuh, aku udah tanggung jawab. Iya, teh demes. Iya. Ternyata itu si Demes yang biang kalau si Demes boy itu teh sia teh. Ojalkeun mau aing mau ke jeung eta jeung awewe sia teh. Teu sapan sia teh, teh sapan eta teh si teu berakhlak eta si tara lo TV. Teu sapan. Ku aing kudu sia ku aing ayeuna ucan bandeng ramun aya teh kitu tak ku aing. Kitu teh aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.